Anjir, teuing hari aya kahayang boga milik jeung rezeki teh. Duit leutik duit gede gaeng kudu guguruyukan ka sawah. Puan teuing. Teu bae saing sok sieun ti saradat ieu teh. Pun teuing si Uda aing sakieu geus wanci asar atuh. Da. Woi, Geus atuh hayu wae. Uplek wae di sawah. kok setik deui. Ya. Cik atuh gagawe teh ulah bareng jeung Adan atuh. Kok setik deui, Cum. Ulah bareng jeung Adan gagawe teh. Bari nagatut nyampurkeun we hayu. Hah? Jamakan keur digawe. Aing teh geus lila teu panggih geuning. Ieu geura balik ulah bareng jeung Adan. Saeutik deui, urang mah lamun can menang hanca tara balik sing nepi ka Isya ge. Oh gitu. Betul, urang mah. Wah, nya euy bener. Urang bae mah nu keur Nu digalakeun teh kana digalakeun teh kana pertanian. Sawahnya. Pertanian mah lamun rek pepelakan mah sogala bebas. Heeh. Bebas melak sampo. Pertanian keneh. Arek melak Jagong, suuk suuk, rek melak mantang. kacang. Melak Kayak kacang. kacang teh dibawa. Urang mah sok reuwas aing. Info kacang. Reuwas aing ngadenge Oh melak saderek meureun. saderek naon. Saderek kacang. Gitu. Bener aing. Ngan anu teu meunang pisan mah. Pepelakan naon? Anu teu meunang pisan pepelakan mah ku pamarentah dicaram teu meunang. Wah, moal mungkin. Teu meunang. Sabab eta mah kadang-kadang aya pasalna. Melak naon nu dicaram ku pamarentah? Melak sampo bebas, Heeh. pare bebas, Heeh. kacang bebas, Heeh. terus boled, suuk, Heeh, nu kitu bebas. sarua da eta ge pertanian. Anu teu dimenangan? Nu teu dimanangan melak kagorengan. Sabab bari melak kagorengan mah jadi manjangkeun Teu permasalahan. hade we nu kitu mah. Atuh manjangkeun permasalahan. Jadi tina akur jadi melak kagorengan kalaka jadi benggang jeung babaturan. Anu maksudna mah tadina jadi dulur jadi batur. Batur. Tidak melak kagorengan jeung nu kitu mah teu kose dipelakeun dina taneuh. Ya kan kitu mah dipelakna jadi dina ieu Dina hate nya. Nah hate. Ngan kiru hate nu kitu teh. Jadi Lamun melak hate kagorengan mah teh hate kiru. jadi aya masalah melak kagorengan mah bijina teh tina timbulna teh tina hate. Gitu Bener. bener. Tinggal ngucapkeun. Bener. Kitu. Kang aya geura mulang yuk. Mantak ieu ban urang keur ngurus sawah ieu ya sagedeung dah yang tandur ieu teh. Gitu. Naon aya tandur teh? Hah? Naon aya? Astagfirullah. Ai tandur melak-melakeun dunih pare. Oh, tandur teh. Oh, gitu. Ai sugan teh ai tandur teh model cai ka balong gede langsung bedah Naon? balabur gitu. Balabur gitu mah. Ya, geura balik geus burit. Arek urang ek beberes jang geus lah isuk Ya, deui. pacul mah tong teng di bawah. Piceun mah meuli deui. Ada biasana mah urang leuwih ngadenge adan teh keur digawe pacul sok dibantingkeun. Oh, gitu. Muru asar. Halus nah. Gitu. Halus iya. Ngan Cuang mulang ayeuna mah geus burit mah. arek Heeh. nambe teh heula urang rek beberes heula para bos. Nah, bari nage ulah bareng urang amih panggih jeung pamajikan di dinya sorangan. Paduduaan akang ulah rusuh teuing mulangna. Rek keditu aduh sek atunya. Sama soleh pamajikan di Ranjah Batur ge atoh. Naon atuh dah seorang majamah soleh. Ayo Kang. Ayo. Da, ayo. Yuk, urang rek kemana? Anjir aing mah euy.